di dieu mah kiai gariki ajengan baratak ustad di tiap imah radek naon atuh ujang di ka dieu pada di piwarang we aya nu ulem ka dieu nah atuh make lain ka itu bisa mah pada anu ulemna harewas balik teh di bahanan daek teh ieu aya tatangga boga jeruk ece kamari teu kabagean aya ye dua siki deui jeruk teh teh nu teh hareupeun bumi teh ya hoyong karaosan gerak sogian keur ieu jeruk buka ku ibu teh dihuapkeun haseum dari gurakeun haseum gurih kitu hareupeun nu merena eta teh jadi halak urang mah jauh tangih tu Kanjeng Rasul maka ade ayeuna sing aya asar ieu muludan teh sing aya asar sing aya tapak urang sing wajib sadaya nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala semoga urang nijakeun acara anu salajengna nyaeta mauidul hasanah anu insyaallah dari sedugikeun ku pangarsana al-mukarram kersana guru urang sadayana Al-Ustaz Asep Saiful Mizan kalayan segala kehormatan waktu sidaran tempat kamantenana di Sumagaken marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban ya husaini marhaban Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asri nuraniyah wa lama'atil qabdati rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyah wa hujainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyati manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum min huwa ilaih wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rajakta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man abnait wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qala
qalu ya Rasulullah wa may ya'ba qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Sayhu Yahya bin Mu'adin Ar-Raji fi kitabih anna makarimal ahlaki munhasiratun bi sayyaini at-ta'dhimi li amrillah wa subqati li khalqi. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahusukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Dibayun kehormatan kasumangakeun ka pangarsana Muratibul Auqat nu ngatur waktu ngajajabi acara lamun sakere nama MC Master of Ceremonial muncul urang dieu nama protokol nu parantos maparinan waktu sok sanaos salaras nama sim kuring mah teu dipaparinan waktu oge binga asal balik di bahanan. Pamugia pangarsana nu ngatur waktu ngajajabi acara sing paos Yuswa sehat salira malah salamet dunya rawuh akhirat. Kehormatan salanjutna kesumengakeun ka pangarsana para kesepuhan, para kiai, para ajengan, para ustad kali ustad sadayana teristimewa kersana ajengan anu sepuhan di TPQ Al-Ikhlas khusus mantena umumna para ajengan sadayana anu hapunten teu tiasa ditataan kusim kuring hiji-hijina. Elat nate aya 2, nomor kahiji kirang paos nu kaduana upami ditataan hiji-hiji bakal lami teuing. Tenggirangan kana ta'dim takrim sim kuring ka marantena pamugia marantena anu janten sabab urang sadayana apal kana syariat. Urang sadayana apal kana hak jeung kana batal sababiah marantena anjeunna mah tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, isuk-isuk gerewek beurang gorowot pentingnya gitu keneh intina mah lain bawel jiga ibu eta teh guru urang mah nyaaheun bisi urang kasasar lambat, bisi di alam dunia urang cilaka, di akhirat bisi jadi besti Abu Jahal. Batak diwartosan tu anjeunna momontong kadinya picilakaun ieu pigawe jalan pi maslahatkeun dunya akhirat. Urang doakeun ku urang sadayana guru-guru urang pamugia sing ditamih-tamih barokah yuswana, sing ditamih-tamih barokah ilmuhna, sing ditamih-tamih barokah rezekina, sing ditamih-tamih istrina. Satuju ibu untuk Nabi salawat amin palingan dia tuh sedekit utama Nabi sana pemugia guru-guru urang sadayana sing baranja mulia salamet dunya rawuh akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Kehormatan salajengna kesumangakeun ka pangarsana pupuh di Lemu Rais Pangampi di Yokori, pangarsana ketua RT, kersana Bapak ketua RW dari sadayana nusana tusim kuring dihormat dugi ka pangarsa kepala desa atanapi anu mewakilina. Kehormatan salajengna kesumangakeun ka pangarsana kasepuhan ketua MUI harsana tusim kuring dihormat oge panitia pelaksana peringatan hari besar Islam anu dina ieu saat memperemot kana maulid na Kangjeng Nabi. Panitia teh riweuh ibu dek teu riweuh kumaha ieu jalan dituruban padahal geus beres mah kudu dikakat, meja dikadieukeun, kursi dikadieukeun padahal abdi geus balik mah kudu diberesan wilujeng bangsa. Malah cai mending ngabubruk aya pokari, aya air mineral, aya kopi, aya susu, iraha nyarita nanya bakal teh nginum we tuluy meureunna. Dan pada haipal bahnu kieu mah ku abdi mah moal dileueut susu mah. Abdi mah termasuk kana golongan minal khaifin. Jalma-jalma nu sieun tapi ai ku Allah mah teu pati sieun. Buktina teh larangan sok dipigawe, parentah jarang dipigawe. Sieun ku saha ujang, sieun ku pun bojo. Kata di teh pun bojo teh ngaharewos cik wae cenah ngopi madek di Majalaya cik dek di Karawang kamari jik di mana ge jik nam kade nyusu mah kudu di imah kade di bumi we kade di bumi kade di bumi we
panitia teri riweuh urang dungakeun ku urang sadayana jerih payah panitia didorong ku ibu jeung ku bapa lantaran sagagah apapun panitia teu didorong ku ibu jeung ku bapa mah ieu acara moal ngawujud. Urang ngadonga ka Allah jerih payah panitia didorong ku pengorbanan ibu jeung bapa sadayana sing dibares di alam dunya keneh kalawan bentuk barokah bari tengirangan kana pahala guareun sampeureun jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu terakhir kahormatan kasumangakeun ka ibu-ibu anu piraku ya ieu mah tunuh. Dari biasana mah jeung ibu-ibu mah pan kitu Pak. Ibu-ibu mah ngaosna teh pampayuna eta teh. Ungleuk menang kana teh. Kegituan dah ku abdi teh ditaros ceucing teh meni umut-umutan kahartos bahasan abdi ieu ajengan nyerep cenah kitu. Kana hate lain kana tiung cenah kitu. Kana tiung. Dan ngadon ngadahdir ngan asa terlalu piraku aya kieu dekerek. Ibu-ibu anu rawuh, bapak-bapak anu aya ngan bapak mah jabat sarang teh jabat biasana mah di tukang. Di mana-mana eta teh galin. Di ditu di dieu ge kieu pangaosan teh bapak-bapak mah sarang, tapi eta teh gali bayi gali mah pante sadayana. Lamun cek santri mah aya ilah harap mustasnayat aya pengecualian terkecuali di tanah abdi. Lamun cek mantek mah boleh ditasawur, boleh disuruh pakai tanah abdi masa imbang ibu-ibu jeung bapak-bapak teh alhamdulillah. Ibu-ibu nu ngajerotin teh aya 70, da bapak-bapak mah aya 100, ngan kurang 82. Bapak-bapak geus bau letak biasa tadi. Ibu-ibu anu rawuh, bapak anu aya nu hadir ka ieu tempat pamugia urang sadaya nasi nyalikan karpet ridona Allah sing ditiungan ku tiung rahmatna Allah uih tiya tempat urang sadaya sing dibahanan ku pangampura ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu sadayana dipayun anu kasumanggakeun daya sanes nangakeun salam silaturahmi daramang ibu bapak sadayana cuk si ibu teh montakan ieu ge cager. Sager maka rumah sakit alhamdulillah syukuran sanes ku sehatna tapi syukuran ku sehat urang karesa dicandak ngidamel kataatan terus saeutik jelema sehat bayatak jelema jagjag tapi kasehatan jeung kajagjaganana ukur dipake maksiat jeung doraka ka pangeran. Nikmat nu badag teh lain mobil bayatak imah di luhur tepikeun ka 70 tingkat sawah mah plak kebon di ditu di dieu. Nikmat nu badak diantamisna adalah jalma eta ditulungan ku Allah sehingga daek ibadah. Ta ibu jeung bapak teh teh ditulungan ku Allah. Cek ibu jeung cek bapak bisi kieu ujang lain ditulungan ting ku Allah. Mama padah deukeut we tempatna eta teh siga bener padahal salah kabeh. Lamun deukeut bisa nulungan kana midamel kataatan, nu deukeut masjid, nu deukeut madrasah bakal jadi jelema panggetolna ibadah. Di tanah abdi mah aya jelema imahna suhunana antar ka masjid, da can apaleun di luar masjid. Buah di dia aya. Jadi deukeut mah teu nulungan ujang cenah mah pada keur cager we. Cager oge teu nulungan. Naon sababna lamun cager bisa nulungan kana midamel kataatan, nu cager nu jagjag bakal ibadah kabeh ka Allah. Pertanyaan, nah nu cager jeung nu jagjag loba nu maksiat ka pangeran. Hartosna urang hadir ka ieu tempat teh adalah ditulungan ku Gusti. Naon sababna Allah dek nulungan ibu? Lantaran Allah dek nyalametkeun ibu dunyana jeung akhiratna. Amin. Mari panggeningan saya Ismail Abdul Fida aya katerangan ge lamun anjeun hayang ningali ahli-ahli surga nu masih kene aya di alam dunya teu kedah ditoong tina pantatna teu kudu dikorehan tina cepilna lamun hayang apal calon penghuni surga anu aya kene di alam dunya hadirlah ka pengajian tajal manu hadir ka pengajian itu adalah calon penghuni surga na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka ibu balik tidak teh selfie ibu cepet selfie handapna teh bacaan calon penghuni surga gitu balik di baledog ku batur gitu juga nama delana di ku sadayana dirorompok di paling itu abdi teh tileresan tutukan gunung Manglayang di belah itu dogi na kaya tempat tawakuf teu aya maksud menggurui ka urang dieu da isin ka bina-bina
di dieu mah kiai gariki ajengan balatak ustad di tiap imah radek naon atuh ujang di ka dieu apa dah di piwarang we aya nu ulem ka dieu nah atuh make daek itu bisa mah pada anu ulemna harewas balik teh di bahanan daek sotnya sanes abdi bangsa petangna lain abdi pangkiterna intina pisan mah elatna jigana nu ngulem ka dieu kersana ajengan ngulem ka abdi teh lantaran abdi mah jelema anyar dalantaran ibu jalmi teh ngagaduhan mastaka nu berbeda likul lirozin ro'yun setiap mastaka ngagaduhan kahoyong sareng maksud nu berbeda maka moal bisa lamun nyaruakeun ka hayang manusia moal beda moal biasa beda-beda jalmina sok sanaos urang satujuan ibu jeung bapak angkat ka dieu teh hiji saja silaturahmi nomor kadua tolabul katilu ngadohirkeun rasa mahabbah urang jeung cinta urang ka baginda Nabi besar Muhammad tujuan satujuan maksud samaksud niat saniat tapi kan beda-beda ieu tiung ibu da eueuh nu sarua coklat hidung kuning gorontok hejo kayas ibu teh ke di tengah tiung oge katinggali ti luhur ti dieu da berarti siga sapoteng benten-benten ya tapi aya bu sok sanaos diri napa bisa jiwana lain ka hayang jalma kajen berbeda aya nu sarua kasauran saha kasauran Syekh Abdurrahman Al-Akhdari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari itu adalah ulama keajaiban dunia lama kajeng ulama keajaiban dunia dek keajaib kumaha yuswa 20 hiji tahun anjeunna tos ngadamel namatkeun ngadamel kitab Sulamun Nawarok yuswa 20 hiji tahun baru orang termasuk abdi 20 hiji tahun boro-boro ngarang kitab ban kieu oge bengkok keneh ieu mah 20 hiji tahun tos ngadamel kitab yuswa 28 tahun ngadamelah kitab Jauhar Maknun dina Jauhar Maknun sisina aya katerangan kieu inna nafsa majbulatun ala hubbil mutajadid jalma maka jeung dirina lain awakna beda palebah dieu kahayangna sarua naon kahayangna sarua jalma mah galibna sadayana sok mikaresep kanu anyar sok terusnya piraku ulama bohong sok mikaresep kanu anyar ibu torojo teh bulan puasa lalu kamari teh ya padahal panajuk teh dina lomari teh eta teh ngapubruk malah loba nu can punah geudinya kekumpan beunang giri di teh ya lol beba pagi jeung lebaran lamun teu dipangmeserkeun acu ku caroge atapi dipaparin artos keur masihan meser acu dari tanah abdi mah aya nu saminggu ieu baeutna ge kieu we kasalah teh kunaon cing dewe eta meni nyungsung wae dagang aseupan geuleuh ka bapa barudak meni teu mangbelikeun baju apa cing teh lain seueur itu baju dina lomari loba cenah baju mah hampir aku we teu make nu anyar di lebaran kitu pokokna teh jadi geuningan jalmi teh sok resep kanu anyar ibu gaduh HP lupa heula oge puguh jarang keeusian kuota dipake na YouTube teh muih hayu ajar teh mah ibu cek ibu teh ka budak anu badag teh saja bapak maneh mah rajin membelikan HP teh nu goreng takut abung merekna oge kodok sudah gitu puguh Oppo dibalikeun masana urangnya padahal lain HP nu goreng kuota dada seueuhan nu baheula anu dipayun teh ajaran keeusian ku kuota da hoyongnya da HP nu enggal leres da bapak oge nu bali dieu nu dipengker ieu ge saperti nu dipayun ieu teh kicep nu hoyongan da nu istri enggal ge Pak ngan teu unggul si baledo ku ibu intina bisa mah jalmi mah sok mikaresep kana perkara anu anyar heula anang sakte acana ngabahas kana masalah maulid abdi mah di mana-mana ngaos sok naukidan heula masalah pangajian talabul ilmi ya ibu teh singgato jeung bapak teh talabul ilmi teh lantaran eta teh hiji kewajiban di Allah Rabbul Alamin ulah jadi ibu-ibu jabrut ngajina teh raja be jeung mulu da boga aya pintu aya di dieu eta ibu-ibu jabrut hoyong ningal raina nu mana ulah jadi ibu jabrut ieu pangaosan teh raja be jeung mulut
nu penting nama adalah rotina di kersana ajengan kuriling ku ibu teh di dieu nerangkeun batalna salat 14 cek dieu rukun salat aya 17 aya kabelah itu nah cenah bedanya si itu mah bawa aliran sesat jadi itu mah 17 rukun salat teh nah ini dia 14 tong ngalepakeun 17 cek sapina 14 meureunceng anak eta teh padahal eta keneh kuriling ibu ka itu ka dieu percanten ibu mah pangaosan mah panggatolna di mana-mana Pak di tanah bioga ieu saminggu teh ieu kapapai sadayana rebo ka dieu seragam hejo kemis ganti deui seragamna teh nguriling saminggu teh buta ganti seragamna teh dituturkeun ku si salaki ku kuringan gitu tah naon sababna lieur pan seragamna meunang anu kabeh kan teh kitu biasana mah kitu eta teh sehingga tol kapangaosan kade sehingga tol kapangaosan ulah boga erat di alasan kieu ujang mangaleun teu hayang ka pangajian teu mama era da cingga mama ke jeung era mama boga penyakit naon tumor cenah mah naon tumor teh tuman molor lamun ka pengajian teh ajengan assalamualaikum teh geus dendek sirah ajengan karek assalamualaikum teh geus kieu tah cengkat-cengkat ajengan geus akhirul kalam wajar teh mah kudu dipikir ajengan di mananya beli rame jeung teu lila sakitu teu lila da teh eling kade Bu Pak aya pangaosan ibu-ibu aya pangaosan bapak-bapak ulah jadi alasan lantaran ibu jeung bapak sok ulem di pangaosan niat ibu mina mah tolabul ilmi Gusti abdi gaduh sampean dek dilengkahkeun panangan abdi dek dikebatkeun abdi dek syukuran kana nikmati Gusti awak abdi anu sehat nu jag-jag teh dek angkat ka pangaosan jerut teh ibu teh turun lengkah jeung kepat ibu eta teh keur ngadeletan keur ngahapus nang pirang-pirang dosa jeung kasalahan ai Gusti tepi ka tempat ngadon kerek pan aiker pangaosan nya bujeng-bujeng anu tadina tunuh nu di bumi na jag-jag oge ka pangaosan mah jadi tuh tunuh kalau ibu teh napal kadinya nyarane ker teh eling udang-udang ya tabatur geus sallallahu ala Muhammad geus dek parali di buruhan kade Bu ulah jadi elat ulah jadi alasan teu ka pangaosan ku sabab sakulam nu kitu ge di buruhan keneh naon buruhna dirari dina Riyadhus Shalihin jalma nu niat di bumi dek tolabul ilmi geus ka tempat ngadon sare di buruhan keneh naon buruhna martabatna keur eta jalma dibere buruhan sarua jeung migawe salat sunat 1000 rakaat cuk si ibu di tukang meuni kieu dengekeun ka mata kami mah ikeur ngaji sok sare teh eta dalilna sakitu biasa didukung ya aku komo pun celik ya kade geningan kulamna oge di pangaosan mah di buruhan ku Allah komo anu ngaregepkeun meunang ilmu anu mangpaat mata kade ibu teh sing getol ka pangaosan lantaran merekna nomor kahiji pangna urang kudu ngaji teh lantaran kewajiban di Gusti Allah di mana jalma hirup hayang salamet pigawe nang pirang-pirang kewajiban bil faraidi naja abdi wa bin nawafili taqarraba ila abdi lamun ibu jeung abah ngagaduhan cita-cita jeung hasrat hayang hirup salamet dunya akhirat syarat ngan hiji ulah wani-wani ninggalkeun kana kewajiban naon kewajiban teh salat wajib zakat wajib puasa wajib tolabul ilmi oge wajib lamun aya jalma boga niat hayang salamet dunya akhirat salat tara pengajian sudi berjamaah kedul silaturahmi teh sakali-kali acan eta teh jelema ngalinur lamun hayang salamet digawe mang pirang-pirang kewajiban di pangeran tanya ke kewajiban di Allah Rabbul Alamin ngan di mana barang wajib lamun ditinggalkeun sok aya ancaman naon ancamanna lamun jalma teu daek ngaji bidauhna Kangjeng Rasul ditukilkeun ku Syekh Alwi bin Ahmad bin Muhammad As-Saqafi dina kitab Fawaidul Maqiyah aya katerangan asadun nasi hasratai yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub jalma dina poe kiamah panggede-gedena kasusah pang numpuk-numpuk na kabingung keur mah dina kiamah teh halap habla parabea kadaek panasna kabina-bina jaban nu dibawa teh lain oleh-oleh nu digemol ku manehanana lain katuangan tapi nu digemol ku eta jalma kasusah kabingung katugeunah kanyeri jeung kaduhung anu teu aya tungtung saha cenah ujang jelema nu kitu teh jalma nu kitu teh jalma anu di alam dunyana
dipaparin ku Allah kasempatan pikeun tolabul ilmi tapi teu daek ini. Masya Allah. Maka kurang alhamdulillah ditulungan ku Allah kerasa tolabul kiatan ku Allah Rabbul Alamin dina Al-Quran dina surat Al-Mulk. Ibu terang Al-Mulk dimana Al-Mulk teh? Anu mimitina teh geuning tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal qadir nu begini? Tabarok apal ada. Sami Pak, di Nabi oge ngaranan surat Al-Qur'an teh kumaha mimitina? Lamun mimitina kulhu disebut surat kulhu, lamun mimitina al-hakumut disebut surat. Tapi karena Fatihah mah nyebutkeun surat alhamdulillah. Padahal alhamdulillah mimitina teh. Tapi mah aya nu leuwih ibu cing teh salat ieu mah ba'da Fatihah saena utamina ku aosana teh surat Al-Ikhlas. Da aya nu ngacung etingan meunang teh diganti ku kulhu. Tabarok almu teh ya, ibu sok nawas eta? Alhamdulillah. Minimal Bu, berada ngake jadi kebelah biasa kedik. Minimal saningon sakali setiap malam Jumaah baseuhan lamun ibu teh kumaosan surat Al-Mulk bulat dengdek tabarok teh. Lantaran kateranganana Al-Qur'an 114 surat aya 10 surat nu sanggup ngahalangan 10 rupa. Di antawisna sajal manu di alam dunyana mudawamah, di alam dunyana kontinu, di alam dunyana rajin, tidak dibiarkan malam Jumat berlalu tanpa diusian kuosan Al-Mulk yamna'u adabal qabri eta jalma di alam barzah moal pernah papangih jeung pakewuh tur siksana alam kubur. Gusti ka alam kubur cek batur poek ceuk macaan. Gusti ka alam kubur cek batur marupek dalaga. Cek batur teh alam kubur cek katerangan teh sasaha da ibu mah seurencang. Naon sababna? Di alam dunya batur mah malam Jumaah teh tiktokan, malam Jumaah teh lalajos sinetron, ibu mah ngaoskeun Al-Mulk. Mata kade teh ayeuna ieu ditekankeun setiap malam Jumaah baseuhan lamai teh ku aosan Al-Qur'an nyaeta surat Al-Mulk, tos Yasin keur Al-Mulk teh tabarok. Lain ieu mah baseuh lamai teh ku gude we hayo. Baseuh ku gude. Naoskeun kade. Ulah ku gude bae ieu. Engke teh ibu teh diantarkeun ka itu ka alam kubur teh, namarukan teu gogorowokan kubur. Sanes pasaran wae nu ngagorowok teh dilari nadako ikul ahbar. Cek kuburan depan kieu pertek panon poe gorowok kuburan teh nyarita yabna agama ana baitul wahidah. Hei anak incu Nabi Adam wilu jeung anjeun deka pasar jik deka pasir jik deka kantor jor berge ku kantornya deka itu ka dieu ge mangga ngan saur eta cek kubur titik terakhir anjeun cicing lain di kantor, lain di bumi, lain di bungalow, lain di villa, lain di hotel, tapi titik anjeun terakhir cicing adalah di kaula nyaeta Baitul Wahidah, tempat anu sorangan teh sorangan. Maka Sayyidina Utsman Ibnu Affan di Nuroen anjeunna mah upami dicarioskeun neraka putra nangis, dicarioskeun ahwana kiamah teu nangis, aya we nu nyarioskeun alam kubur bakaan sadida nangisna ge mulas-mulis. Ditaros Amirul Mukminin kunaon gamparan dicarioskeun neraka teu kudu salamar teu nangis, dicarioskeun ahwana kiamah teu nangis, nah ai dicaritakeun alam kubur teu pikeun kadedenikan kitu nangisna. Kumaha Sayyidina Utsman tanyahokeun ku anjeun lamun jalma maot bobolokot ku dosa disiksa ku Allah dina neraka loba batur. Lamun jalma cicing dina pakewuhna kiamah loba batur, tapi lamun jalma cicing di alam barzah urat dengdek alam kubur cuklat riu non cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa sorangan teh sorangan. Oh aya dongengna saroge wah cenah abdi mah alhamdulillah gaduh saroge nyahoun pisan malah janji mah kita mati bersama podol gitu. Sok ajaran paling oge upami ibu nganturkeun alam dunya si bapak sedih kantenan nangis ya iya paling kudu ngagorowok ieu bebe make modar curucut di panonna teh tinu sabelah tinu kenca unggul dan tinu katuh mah urata reret jangan gantina gitu.
putra urang anu menang hese menang capek uih deui teu aya anu maturan di alam kubur. Budak sapoe ceurik, 2 poe ceurik, 3 poe masih kena sedih, 4 poe masih kena labang baru, katujuh dinten ibu geus ngantunkeun alam dunya budak geus dicirihilan diajar tiktokan deui. Masya Allah. Sementara orang di alam kubur mata kadidu mangkong mungkung orang aya di alam dunya. Alam dunya itu tempatna pepelakan. Kasauran Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul ajid dina kitab Fathur Rabbani ad-dunya'u majra'atul akhirah faman jara'a khairan hasada ghibtah wa man jara'a sarran hasada nadama. Wahai manusia, wahai jalma, alam dunya anu kurang keur dicicingan ieu teh adalah tempatna pepelakan. Lamun urang di alam dunya sering pepelakan hadek bulan mulut mucung hul keur ngayakeun riungan ieu hayu urang udunan, urang muludan, urang sodakohan, aya sodako, aya bacaan sholawat, bacaan Al-Qur'an. Ibu jeung bapak teh keur menanam kahadean, abdi mah yakin ladang ibu kikieuan jeung bapak ke bakal ceplak ku kabunga lantaran ngedamel kasayan di alam dunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah lamun urang digawe teh anu teu ecreup, mangga teu ecreup teh kieu neuleuh bibit dari alam dunya teh gawe teh ngabohong, ngomongkeun batur, mitnah batur, sirik, bidik, jahil kaniaya, giren panas re dudupak kerumpak, bupak simuat itu kan ieu. Urang bakal menanam, urang bakal metik perkara anu pahit lantaran urang di alam dunya midamel perkara melak perkara anu mata pipahiteun. Maka mangpamungkung urang di alam dunya ku diwidian keneh ku Allah urang di alam dunya minimal atusa malam Jumat sakali mah jangan biarkan malam Jumat berlalu tanpa dieusian ku ngaosan Al-Qur'an. Keur Yasin, keur Al-Mulk. Dina Al-Mulk kahanapna aya ayat kieu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa sa'ir nama ieu? Wallahu a'lam bimana huwa bimuradih. Wa qalu jeung nyararita saha ujang nu nyarita pilari tafsirna ai ahlun nar nyararita ahli-ahli neraka lau kunna nasma'u lamun mah kuring keur di alam dunya sok ngadengikeun pangajian aw na'qilu atawa pemikiran hasil pengajian didohirkeun dina ahwal anu nyata ma kunna fi ashabi sa'ir kuring di alam akhirat moal kekelbekan dina neraka sa'ir nu seuneuna ngentap-ngentap. Kapernah ku urang ayeuna jalma meratap merintih meraung koceak dengek dina neraka sa'ir lain jalma tara tahajud, lain jalma tara duha, lain jalma tara puasa Senin Kemis, tapi eta jalma di alam dunya tara daek idit ka pangajian. Maka alhamdulillah urang ditakdirkeun ku Allah tiasa kumpul ngariung di tempat ngayakeun pangaosan. Ngan aya mah dikaitkeun jeung naon ieu teh memperemut kana maulidna Kanjeng Nabi besar Muhammad. Dek naros ka ibu manya mulu dan teu nerangkeun mulu. Dek naros ka ibu aya ibu cinta ka Kanjeng Nabi. Cinta ibu ka Kanjeng Nabi. Cinta kade ulah ngabohong cinta teh ieu. Ulah ngabohong lantaran lamun urang cinta ngabohong ka itu moal jadi hasil seperti kieu cek abdi teh. Ibu cinta ka caroge jarem presiden geus teu bogoheun nya. Pak geus teu barogoheun geuning ieu. Ibu cinta ka caroge aduh nitarik cinta naon sababna caroge kana merong geus molotot jawab si baredog cenah kitu. Ibu teh cinta ka caroge malah dibelah ditu mah abdi naros ka ibu-ibu cinta ka caroge si ujang emak mah cinta ka si abah boro-boro rejengan jeung awe sejen ngerek entok dikang geus di timuru hate teh cenah kitu kepikeun ka timuru eta salaki ngerek entok dikang saking ku cinta. Ibu ngacai tapi kan ngacai nyebutkeun cinta ka caroge aya di piwarang ku caroge teu ngagugu teu caroge teh kieu mah pangdamelkeun kopi sudi mah pangnyanggukeun mutlak kajeun cinta nyebutkeun tepikeun ka ngacai ibu bakal dijingjing dibawa kalbe dibere talak sieun teuing urang ditalak ku Rasul urang anyor-anyoran ku umat na cek Rasul lain maneh lain umat kaula naudzubillah. Urang bukti ke rasa kacintana lantaran urang kikian oke ya teh urang teh cinta ka Rasul hoyong sasarengan sareng Rasul dina sawargana Gusti
Hoyong sasarengan sareng Rasul dina sawargan Allah ya. Hoyong dek naros. Dan hoyong ieu, hoyong sasarengan sareng Kangjeng Rasul dina sawargan Allah. Katurutan ibadahna Kangjeng Rasul. Untuk boro-boro ibadah Kangjeng Nabi, ibadah haji gino gitu katurutan. Air rejengan hayang bareng jeung Kangjeng Nabi. Lamun diibaratkeun dinu hajat mah urang mah saperti kieu. Hajat anu ulman ai ngamplop 5.000 perak, ai dahar hayang sarua jeung 100.000. Atuh nuhun anu boga hajat. Maka lamun bapak jeung ibu dek salametan bade ulman kudu nyieun baliho si badak. Cina kabaca kudu ulman teh 50.000, strip 100.000, parasmanan jeung sate 5.000, cingogo jeung hulu peda. Kudu kitu. Peda urang eta mah saperti kieu aya rerenjengan jeung Kangjeng Nabi. Dalam diibaratkeun dina cau mah saperti kieu Kangjeng Rasul anu mulia mah seuhangna mah jabat tempatna ge di luhur jababat da jababun buncir buntet ieu ngeresep kanu buntet jabab buncir euy berisi atuh ieu eta seuhangna mah diical oge lamun seuhangna ngumpul ka bandar bangaosna ge mah dibikeun oge dibahankeun ka ajengan seuhangna mah pantes kade. Jadi ulah nu HP butitina ka ajengan teh usaha. Kangjeng Rasul masahan ai urang mah termasuk abdi. Urang mah butitina jaba butiti mah panghanap jaba petot jaba buduk dijual oge murah dibahankeun ka ajengan oge teu pantes. Urang mah butitina urang buktikeun cenah ujang menyebut butitina urang kandungan geraya. Ibu angkat ke pengawasan, bapak angkat di mana? Ayo dina pengawasan sok aya cengcelingan. Bapak jemahan sok aya cengcelingannya. Ibu teh dek angkat ke pengawasan, bapak dek di mana? Ayo bareng ngaliwat dek perjalanan ke masjid. Aya anu mayar hutang, terus diasupkeun ka dieu kana saku. Artos teh ibu teh seuhangna tepikeun ka butitina teh aya dina saku teh. Seuhangna artos sabaraha? 100.000 boga adi sabaraha? 50.000 gaduh rai sabaraha? 20.000 gaduh deui adi sabaraha? 10.000 boga adi pangis bungsu sabaraha? 5.000 bogaeun adi si bungsu untuk disebutkeun 1.000 perak nama. Panghanapna butitina artos teh sabaraha? 2.000 butitina 2.000 seuhangna mah 100. Ibu lebat kaitu ka pengawasan torojo cengcelingan keur pembangunan masjid keur pembangunan madrasah nu bakal natra tepikeun ka poe kiamat kira-kira nu bakal waniun asup kana cengcelingan seuhangna atawa nepi butitina akur butitina 100.000 2.000 da bapak oge lamun lo teh cengcelingan di masjid 100.000 aya, 2.000 aya, salah ngasupkeun blok teh 100.000. Dek dikaluarkeun deui era terus katinggali ku batur. Dek dilepkeun ka handap hate ngagepek. Halepkeun ka handap da dijamin ku abdi. Eta bapak-bapak tas jumaah moal langsung ka bumi, bakal nyimpang ka bumi DKM. Terus si bapak teh assalamualaikum, aya naon Pak? Ai kunci cengcelengan di paling mana? Namun kitu abdi dieu kalepasan bakal teh geukkeun kitu. Maka urang mah dina ibadah dina sedekah butitina urang mah bapak-bapak grafik tinggal ieu bapak-bapak dina jemaah ai seuhangna teh ieu jajaran teh as-saful ula jajaran nupang payuna teh nupang utama-utamana bahkan pan pada ujung-ujungan alam lamun mah jelema apaleun kana keutamaan cicing dina safil ula jujur jajaran nupang kahijina kajeun patigrik-tigrik kajeun kudu diuni bakal ngilu heula kana unian kusabab hayang cicing di jajaran anu hareup lantaran jajaran payun mah seuhangna butitina mana jajaran pangpangkarna dek naros ka bapak lamun jumaah di dieu bapak sok patigrik-tigrik hayang cicing jajaran hareup atrapi paleng lele hayang ditukang akur paling lele hayang ditukang datang masa tengah 12 encan mah ada di luar udud deh ayo udud aduh Gusti begitunya udud encan ada mah eta teh encan kajero
datang pang paneurina ai balik pang aya nu kitu aya di mana-mana oge nu kitu teh lamun diibaratkeun lamun diibaratkeun dina panca indra mah anu datang pang paneurina balik pang heulana adalah waos urat dengdek huntu sok tinggal ibu gedung urang kali gubrak ke alam dunia tos aya sepilan aya soca aya panangan aya sampean buka ke dosna kacenayaan datang nanti panuri is 2 bulan 3 bulan kakara busunghul lamun di mana waktu balik saya sama panggelana sok tinggal nu maot panona aya cepiena aya pangamungna aya panangan aya buka ke dosna geus eta mah jadi geuningan waos mah huntut ya datang pang panurina balik mah pang heulana jadi lamun diturutan ku bapa dina jumaah si itu mah datang nanti pang panurina ai balik pang heulana ulah salah nyebat eta teh bapa huntu hei ceuk budak kade huntu eta teh bapa awas eta teh si awas baingan ieu ieu ka bapa-bapa we aya katerangan dina Abu Daud aya nyarios ieu aya jalmi nu muka sapa biasa ngobrol jeung juri jeung iblis aya maneh cenah boga turunan sarua kuring oge cenah sok boga turunan incu boga kuring oge boga cenahna cek nu naros ari incu aki cenah kaeta teh ka juri teh sabariji incu aki mah aya 2 nu hiji incu aki teh teu beukeun duit nu kaduana incu aki teh beukeun duit nu mana cenah incu aki anu teu beukeun duit nuduh ke jurig teh ka jurig deui ka jurig itu ai incu aki anu beukeun duit mana teangan we sajalma nu pang paneurina datang kana tempat pang jumaahan yakinkeun eta teh incu aki kade aduh berupa heula-heula atuh akad jumaah jadi urang maka pernah geuninnya urang mah amaji ka kieu tapi urang hoyong sasarengan sareng Kangjeng Nabi mustahil tuh apakah itu cita-cita di atas awan sanes da kasawan katerangan junjungan alam keneh man ahabani man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah lamun urang hayang rerejeungan jeung Kangjeng Nabi syarat mutlakan hiji sing cinta mahabbah turut tumutur ka Rasul eta jalma bakal rerejeungan jeung Kangjeng Nabi urang teh minangkana mah nya tak kali mabutitina Kangjeng Rasul mah seuhangna kumaha cara nabutitik sangkan wilu jeung seuhang dan dipisahkeun mah ibu butitina wungkul urang pisah lamun urang pisah jeung seuhang lamun urang jauh jeung Rasul apalah artina urang sebagai manusia anu bobolok ku dosa luhur sok martabat ajeuna urang tinggi lantaran urang magaduh junjunan alam baginda Nabi besar Muhammad mata ulah lepas tina seuhang tina turuyan sok lamun urang butiti keureuh teh kudu bogana teh butitina wungkul teh dikamanakeun dijual banar ge teu narima teu payu dibikeun ka ajengan cek tadi ge teu pantes dialungkeun dibikeun ka tatangga cek tatangga teh kieu rajin teh barang bere butitina jeba buduk jeba peto alungkeun bapana ka tempat runtah ka itu paling teh dialungkeun tapi lamun butitina hayang luhur ajen jeung martabat kumaha carana ulah lepas tina turuyan di mana butiti ngahiji keneh jeung turuyan rerejeungan jeung seuhang maka dibeli ke kubatur bakal milu aya hargaan dibawa ke Bandung bakal tumpak mobil alus lantaran eta butiti rerejeungan jeung seuhang urang rumah sabutiti sangkan teu papisah jeung seuhang kikieuan teh urang teh aya mulud-muludan aya rajab-rajaban malam Jumaah sholawat jeung marhabaan intina mah urang teh keur mageuhkeun diri sebagai butiti kana turuyan sangkan teu papisah jeung seuhang Masya Allah Kangjeng Rasul urang cinta we ka Kangjeng Rasul di mana ibu cinta ka Kangjeng Rasul cek tadi teh ulah hari bageurejeungan sareng ibu cinta ka Kangjeng Nabi urang buktikeun cek katerangan aya jalma nu cinta kana hiji perkara teh aya tilu cirina nomor kahiji jalma nu cinta kana hiji perkara masuk seueur nyarioskeunana baheula ibu teh bogoh teh ka Ibro tepikeun ka bumbulengan ku lalaki nu ngaran Ibro pan keur kitu keur kieu Ibro deui keur nyanyi gir ingat kitu batuan atuh yang serengkang-rengkang wae teh
Kenyang kere inget terngisikan inget ibro keluy naon sabab na brodi ibu cinta ka pamegat nu ngaranna ibu jeung bapak bohong nyebutkeun cinta ka Kangjeng Nabi upami ibu jeung bapak tara ngucapkeun jenengan Kangjeng Nabi kudu Muhammad gigituan atuh sanes eta masuhul adab boro-boro kurang umatna garwana putrana ge tara nyebatkeun jenengan ya Rasulullah we pangkatna urang sebagai umat nama di mana urang hoyong caket sareng Rasul hoyong ngadohirkeun mahabbah ka Rasul terus diatur ku ulama paling itu keneh sing seueur ngaoskeun sholawat di mana jalmi seueur ngaoskeun sholawat eta jelema teh ngabuktikeun dirina bahwa dirina cinta ka baginda Nabi besar Muhammad. Osok ibu ngaoskeun sholawat osok sabaraha puluh sholawat anu ku ibu apal sholawat yang jadina jamiyah tu sholawat ala sayyidi sadat aya 12.000 wa qala ba'duhum cek sapalihna aya 4.000 sholawat 1000 ibu nu cinta ka Rasul apa 1000 mah 100 10 macana apal nggak menyebutkan apa Sindi Petel juga namanya 10 mah apa kudu kieu ka ibu manarosna ka ibu-ibu sadayana nu cinta ka Nabi anu hoyong sasarengan sareng Rasul sholawat mana ibu numpang apal-apalna Allahumma sholli Muhammad naon ieu nu paling pengker sholawat naon numpang apalna nah sholawat Jibril lupang apa nama pangbuntetna sholawat Jibril nu sok dipake sasalaman ku ibu sallallahu ala Muhammad sholawat Jibril itu teh bang ibu malah bersasalaman teh make variasi gininya sallallahu ala Muhammad gitu jika nu ngagi nyiring di kieu nah cing teh di kieu efek teh geulangna katuruban salam nate ibu-ibu sallallahu alaihi Muhammad cenah kitu nah cing teh kituan efek teh geulangna ieu katuruban bila mun aya ibu-ibu salam teh kikieuan teh bogaan geulang teh dan bogaan gelang mah kitu salam nate aya ibu-ibu teh make geulang salam nate sallallahu alaihi Muhammad kitu nah cing teh dititukeun alina anyar baingan hareupeun abdi nu ujug-ujug ieu saateur cenah kitu cenah ngomongkeun ali Gusti lagu sholawat mangga di mana orang cinta ka Rasul buktikeun ciri mahabbah jeung cinta urang ka Rasul kumaha cirina nu nomor kahijina teh ya nu kahiji urang sing seueur ngaoskeun naon ujang cenah kautamaan lamun emak jeung abah minang sholawat ngais budak sholawat imbang budak sholawat keur ngakeul sholawat keur nyeusehan nimbang teh lain saraik-taik ieu bapak-bapak urang itu mah nimbang nimbang budak teh julu nyai dek tombong mok nyai dek baskom sang nyai dek jengkol gitu nah nimbang gituan nimbang karepek ajaran nimbang budak sholawat sallallahu ala Muhammad dijamin nulis budak sarete nu nangis bakal ngagorer sholawat di mana ibu jeung bapak sariring-riring dumadi sarengkek sapari pola sok ngaoskeun sholawat naon untungna diantawisna man aksara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu ta'ala jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautih sajal manu di alam dunya na sering ngaoskeun sholawat ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dina waktu mautna eta jalma lain ngumpul ku anakna lain ngumpul ku incuna lain ngumpul ku alokna sakabeh makhluk bakal mang mintakeun pangampura ka Allah terkajal manu di alam dunya na sering ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi Masya Allah hayong dinuakeun ku sakabeh makhluk hayong sing seueur ngaoskeun sholawat leuheung lamun boga budak teh soleh atau nabi solihah ieu boga budak teh hijina hirupna teh lam yapres walam yacreuk da batu beres teh teu ecreuk lah ngiji kalau soleh solihah angkat ka dieu dititipkeun ka karsana ajengan di taman pendidikan Quran Al-Ikhlas wih depan make jeung ajarak-ajarakan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani putra ibu arapalin eta
alhamdulillah kusing syukur. Di mana ibu gaduh kurang kali sapaleun doa eta, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Geus kitu budak teh kieu nyarita teh mah hoyong kuota lamun geus apa doa eta tong dipangmeserkeun nu sadiga bere 2 karung bu. Pangmalikeun. Lain ieu mah ibu budak kapal ajojing meuni aduh bangga. Tah ieu ajojing teh ku budak uing mah kakalar jeung jogetna ge asrang-asrangan meuni siga sibut kagebah. Keur naon ajojing mah moga ditanya di akhirat. Siapa eta? Naon kauntunganana ibu gaduh kurang kali apal karaduaan menume. Bilari katerangan Kangjeng Rasul ditukilkeun ku Syekh Jainuddin Al-Mulibari Nafatul Muin, innallaha yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah bistighfari waladihi lahu. Allah bakal ngangkat harkat martabat nu janten ibu ramana dina marotibul ulia, dina pirang-pirang martabat anu luhur di sawargana Allah kusabab didoakeun ku putrana di alam dunia. Ibu geus ngantunkeun di alam kubur, bapak geus di alam barzah, boga budak nu sok dianteur-anteur ka pangajian. Matuk ibu, Allah budak teh sina ngaji. Abdi satuju sareng Pak RW tadi, wah kade waktu ngaji masih kade budak papaliuk di jalan. Sina buru-buru ngaraji, antau ku ibu teh kusadayana teh. Mak, putra teh moal ngaji, moal naos, hujan, payung si aya, kieu ibu teh. Atuh da leueur, cek bapak maneh sia pake kitu. Atuh da poek, eta aya damar, atuh da horea mangga leumpangna, ku kami sia kanong gitu kanong ku ibu teh. Bahwa budak teh ka dieu cenah ngaos. Uihna papakeun ka bapana teh kajian bapak atas di kantor, kajian bapak atas di kebon, atas di pasar. Ceuk ibu teh Pak, budak urang ngaji mangkaning sigadek hujan, mangkaning teu bawa payung, wayahna pangmapakeun. Bapak teh kuduna matas digawe teh nyang kere lantaran capek, ieu ngeupeulin yang mapakeun budak di pengajian. Sing yakin Pak, eta lengkah bapak nahan kacapena bapak mapakeun budak nu ke pengajian, eta yakin abdi bakal jadi jembatan pikeun cicing dina sawargana Allah Subhanahu wa taala. Papakeun budak teh cenah rakaat pangaosa. Tanu berkah hiji wih kanu tadi di mana urang cinta ka Kangjeng Rasul kada seueur ngaoskeun sholawat. Kauntunganana di antarana jalma nu di alam dunya seueur ngaoskeun sholawat, di mana waktu geus maot lain wungkul kulawarga, lain wungkul anak, lain wungkul kerabat, lain wungkul tetangga, sakabeh makhluk tatangkalan sasatoan lauk-lauk anu di laut kabeh bakal dedengekan mangletakeun pangampura ka Allah keur ka jalma nu di alam dunya na rajin getol ngaoskeun sholawat. Hiji, kedua, mangkaning tilu walila teuing nya ieu da geus jam 4:07. Da ibu kecan asarnya, sarua jeung abdi. Ya bagus dek saja, da abdi bangaji di mana-mana ke saja. Leuwih di saja kade ngalembur urusanana. Mangkaning 40% tina pokok Pak RW eta teh. Nomor kedua, cukup cenah ku sholawat munggo dan cekap. Di mana ibu jeung bapak hayang sesarengan sareng Kangjeng Rasul, syarat nu kadua sing diajar nurutan akhlakna Kangjeng Rasul. Kumaha akhlakna Rasul anu paling pinunjul? Kangjeng Rasul mah ngagaduhan akhlakul karimah. Hoyong ibu kakeceretan ku akhlakul karimah Kanjeng Nabi hoyong. Dek naros ibu sok muruda dineng aya akhlakul karimah sabariji. Akhlakul karimah teh aya 2. Ceuk saha? Kasauran Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Dina naon? Dina tafsir Al-Qasimi juz ka-10. Anna makarimal akhlaqi munhasiratun fi sayyaini. Kasauran Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji, ari akhlakul karimah itu bisa didohirkan, bisa diterapkan, bisa katinggal dina 2 perkara. Di mana urang yang ngagaduhan akhlakul karimah yang toka Rasul aya 2. Hiji, ataqdimi li amrillah, jalma anu ngagaduhan akhlakul karimah mah selalu menomorsatukan, selalu nganomorhijikeun, selalu ngautamikeun kana setiap parentah Gusti Allah. Eta akhlakul karimah, setiap perintahan Allah komo bentukna wajib di nomorhijikeun, boro-boro nomor 3 teu nomor 2 acan. Pengajian wajib dia tepi warangan Allah jalma nu akhlakul kalimah maka jeung seseuhan mungkeun bae seseuhan teu isuk oge aya di waktu keun bae gerogeun baca kareun keneh kuring madek ini tolabul ilmi eta teh jalma anu kasifatan di antawisna akhlakul kalimah.
Nomor kedua akhlakul karimah itu adalah wasufqatil holki, ngagaduhan sifat kasih sayang di sesama makhlukna Allah. Tah ieu ditekankeun mah Bu. Di mana urang hoyong sasarangan sareng Rasul hiji seueurkeun ngaos sholawat. Nomor kedua diajar meneladani karena akhlakna Rasul. Akhlakna Rasul itu akhlakul kalimah. Nuka hiji akhlakul kalimah singa nomor hijikeun karena parentahan Gusti. Nu nomor kedua anak tebarkan kasih sayang di sesama makhlukna Allah. Lain di jalma wungkul. Urang sinya kasasama, nyaah kabaraya, nyaah kasasatoan, nyaah katatangkalan. Eta teh akhlakul kalimah. Pan urang mah duka urang mah termasuk abdi teu pati nyaahan pan urang mah. Pandeningan urang ngariwayatnya Syekh Abil Hasan Ali Asadili, Syekh Abu Hasan Asadili anjeunna teh anu ngadamel kitab Mafahirul Aliyah. Anjeunna Sohibul Idajah hiji Nasri hiji Bahri. Anjeunna teh hiji jalmi anu masyaallah supi tapi anjeunna bungharna ka bina-bina. Upami nganggo kendaraan Syekh Abil Hasan Asadili manupang mahal-mahana. Bahkan dina hiji waktos aya hiji kuda anu kurang jage teu kabeuli dipeser ku anjeunna mah. Upami nganggo awoan anu pang hade-hadena. Nuju calik anjeunna Syekh Abil Hasan Ali Asadili nuju calik kanggo jubah anu sae. Gorowo ke adan, aya nu adan, ceuk nu adan hayya 'alas shalah. Anjeunna mah uningangeun adan teh ngabejaan nitah migawe sholat di Nabi mah lo pake nih bapak-bapak nu salah paham karwe marukana teh adan teh ngajak ngopi eta nu keur digawe nu di kebon nu di buruan gorobok teh adan euy geus adan urang ngopi heula marukana teh adan teh ngajak ngopi aduh padahal kalimana ge hayya 'alas shalah lain hayu urang ngagude gorobok teh adan tos aya nu adan anjeunna bade cengkat ai ninggal dina jubahna teh aya ucing keur sare. Itu tulus lamun kuring cengkat ngagugu perintahan Allah digawe salah meureun ieu ucing bakal kaganggu sareng. Lamun kuring cicing ngadaguan sakadang ucing geunta jeung hudang buat teuing lila sarengna tungtungna kumaha ngagorowok ka pembantuna kadiekeun gunting kamu naon mama diekeun deui gunting lol gunting data eta jubah anu super mahal jubah anu enggal jubah anu sae nu dicicingan ku ucing teh diteuk-teuk digunting cek pembantuna mama nah cenah mah kecing digunting eta tempat jubah teh enggal jabah awis pangaosna ge lantaran kucing ieu sare dina jubah kaula lamun bapeseunkeun bieu gorobok nu adan lamun kaula migawe salat cengkat berarti ucing bakal kaganggu sarena lamun kaula cicing mah nya ngengkeng ke parentahan Allah maka ku kaula diteuk-teuk teh sangkan kaula bisa migawe salat tanpa ngaganggu kana sarena sakadang ucing. Masya Allah. Coba urang ayo urang mah termasuk ieu kucing tetua terdosa wae bor-bor mah jeung ngaringkuk di lalahunan kucing ngaliwat cepro di talapung berkuk tanah pantau salah kitu buruk ku keluar kucing teh paparengkelan kieu nyerieun cangkeng tarajeun di kucing nu sejeuna kunaon maneh eta nyekelan cangkeng ditajong teu kudu boga imah beureun maneh mamaling pinang jeung bir maling lauk sing sumpah teuing henteu. Nah hanya nu boga imah eta mah cangkeureun maneh tetua ke dosa make jeung ditalapung ayeuna mah kieu we di mana engke geus sare jam 11 tanu boga imah urang datangan jeung kuring urang isingan korsina isingan korsina dalantaran urang mah teu pati ngabogaan sifat kasih sayang uji ngaliwat ditalapung boga doma jam 4 gogorobokan hayang parang hayang cukup lain dibere jukut kali dibere dampaleungeun ngahari mangkeun kitu aya nu kitu aya oh nyata Rasulullah masyaallah tebih ka kitu tapi abdi oge sok ninggal bapak-bapak aya bapak-bapak anu ngagaduhan akhlakul karimah dina manahna ngagaduhan ritma kasih sayang aya bapak-bapak cicing di sisi jalan dan teu keur diuk torojol aya motor ngaliwat nu tumpak motor teu nyaho ngaranna teu apal urang manana ge teu terang teuing urang mana jelema anyar pinangi ngaliwat ka payuneun aya standarna teh muka da eta si bapa nu di jalan keur calik oge jadi ngadeg keur balem jadi ngagorobok bari nunjuk jang standar muka abdi mah yakin eta jalma anu nyebatkeun kalimat sapertos kitu keur diuk jadi nangtung keur balem jadi ngagorowok kabejaan standar muka lantaran dina hate eta bapa ngagaduhan sifat kasih sayang
jelema bagja mulia kan gitu. Naon sababna bisi batur cilaka berdiuk jadi nangtung berbalong ngagorogok yang standar muka intina naon jang bener ke standar bisi maneh cilaka teh jelmanya dalam ngaliwat ke haripun bapak-bapak nutup buka kanya ama iya boro-boro motor ngaliwat standar na muka motor ngaliwat gilindingan da mau didejaan paduli teuing tikus rukuk da batur bakana teh sifat kasih sayang teh masya Allah sifat akhlakul karimah na Kangjeng Nabi tadi mana orang hoyong sasarangan sareng mantena uin orang hoyong diangkat sebagai umatna hiji diantamisna basuhan lami orang kuangasan sholawat nomor kedua tebarkanlah kasih sayang ulah dugikeun ka binengan ngarahutan hate batu panggading eta teh cekaterangan ieu nya manusia terindah di alam dunia lain istri anu cantik na biakadai awakna jangkung raraina ngadaun seureum tarangna lansah menterangan alisna ngajerel pae irungna kuung-kurungan tuluy teh ceulina siga nyirung kok berarti itu geulis teh nu terindah itu sanes nu kitu jalmi nu terindah dina pandangan agama adalah baik laki-laki maupun perempuan anu ngabogaan hate khawatir hate hariwang carita anana ngarahutan batur eta manusia terindah. Manusia terindah itu adalah jalma nu boga hate khawatir carita anana sieun menyakiti orang lain jang dipenuh paduli teuing ngeunah teu ngeunah oge lah jalma cilaku hidup kitu mah ieu urang mau umat Kangjeng Rasul kade nyarios teh kedah ditata buat teuing moal ngeunaheun ka urang di kaluar tentunan da Rasul mah ibu urang tutup ku dongeng ieu dongeng teh lain dongeng Mang Arman lain dongeng almarhum Wa Kepoh tapi dongeng tina riwayat kita akhlakna Kangjeng Rasul nuju ngariung sareng sahabat lol aya bapak-bapak sepuh bari nyalak mangkok ai mangkokna teh geus si anggur sahabat cenah Kangjeng Rasul di palih mana di ditu sabeurkeun ku eta bapak-bapak teh ya Rasulullah abdi teh jauh di jugjug anggang di teang abdi teu aringis ku tebihna teu hariwang ku anggangna teu paur ku jauhna abdi teh gaduh anggur ngan sateu acan kudu sanes anggur abdi hoyong dituang ku gamparan mangga abdi nyengakeun hadiah tuang ku gamparan ceuk bapak teh lol eta anggur teh dicanak ku Kangjeng Rasul beratruk dituang dugikeun ka seep ibu ayeuna seep teh atuh nganterkeun anggurna teh ya Rasulullah hatur nuhun pisan kagegelan ti abdi ditampi dugikeun ka seep abdi mah aya kaperyogiana nu sanes abdi bade uih deui uih si jalma nu gare anggur teh sahabat nu naros ya Rasulullah tara-tara kisah sehari gamparan mah biasana upami barang tuang teu acan wani am lamun can nawisan kanu sanes gampar mah teu acan wani am tuang upami naroskeun ka sahabat dan kawargi aya anu lapar ajeun gamparan anu lapar asa anu sanes war ayeuna mah asam dibenten ka binabieuna gamparan tuang anggur ceretruk abdi nya kikieuan cek sahabat yang beren gitu bujeng-bujeng kamasihan menit nawisan acan nanaon markina ya Rasul nembe bapak-bapak nyanak anggur samangkok dulikeun ka diseepkeun ku nyalira ka abdi teu nawisan acan kumaha saur Rasul masa Allah warnana mata dirucut di panon saur Rasul ya ashabi sahabat-sahabatku ketahuilah eta jelema teh jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang hayang mere hadiah ka kaula mangrupakeun anggur ai bareng teh biasaan ku kaula anggur teh hasem beakadai maka ku kaula dibeakeun pangna kaula teu nawaran ka anjeun bisi anjeun ditawaran daek tuluy ngopi kana eta anggur anjeun teu bisa nahan semu meureun deui di hareupeun jelema nu merekna pangbayangkeun kumaha nyerieun hatena Masya Allah Rasul bakat ku hayang nyukemakeun jalmi anu sanes hasem oge dianggap amis balawak habis bakal berhasil Rasul banyak Masya Allah akhlak ngedugikeun ka kitu pan urang mah ieu aya tatangga boga jeruk ece kamari teu kabagean aya ye dua sigi deui jeruk teh teh nu teh hareupeun bumi teh ya hoyong karaosan gerak sogian gara ye jeruk buka ku ibu teh dihuapkeun hasil dari gurakeun hasil gurih hareupeun nu merekna eta teh jadi akhlak urang mah jauh tangih teu Kanjeng Rasul maka ade ayeuna sing aya asar ieu muludan teh sing aya asar sing aya tapak
kurang sing seueur ngaoskeun sholawat, diajar nurutan akhlak Rasul, diantawis anu ditekankeun adalah tebarkan kasih sayang, jaga lisan, jaga jari, tina ngarahetan manah anu sanes. Lantaran ayeuna mah lain lisan ngungkul, kedah dijaga teh ieu. Teu saeutik jelema anu pasea, baraya jeung baraya pasea lantaran ieu salah eutik. Suami istri pabopaburantak lantaran tina ieu medsos teh. Tatangga jeung tatangga nu hiji mawa bedog, nu hiji mawa congkrang tina naon? Tina medsos teh. Di zaman ayeuna mah ieu aib teh atuh boro-boro ditutupan. Kaeban batur teh kalah diuar-uar. Asalna mah aib teh ukur apa teh saimah, saumah tangga, sa RT, sa RW, aya mah sakecamatan apaleun kabeh. Aya kakuhul ka jelema teh pang ngaberebet dina status WA. Si juri mimidina teh. Teu cara kur nginjungna ka beri babari. Aya waktu ditagih teu boga bae, aya jalan-jalan unggal poe sing katabrak demo sia. Bahaya. Kade jaga lisan, jaga diri, ulah dugikeun ka ieu lisan jeung ieu jari teh ngarahetan ka jalma anu sanes. Di mana urang bisa ngajaga kana eta kalakuan, dijamin hirup urang salamet dunya akhirat. Mudah-mudahan urang sadijantenkeun ku Allah jantan umat Kanjeng Rasul anu sasarengan sareng mantuna di sarawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Lamun bagus bari ngabalieur ya robbal eta teh dek nusan sakitu bae nu kapihatun mula rezekina agama nalapatna matina karepatan kabodohan abdi nyalira mudah-mudahan suwarta hapunten hadan Allah wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.